Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa Sabteber Kisunda anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina danget ayeuna urang medar di Carpon tina majalah Mangle. Judul anu baris kapidangkeun jiwa. Ieu teh aya implik-implikna pamirsa ti anu mieling korban cegatan bus truk di Wates Bandung Subang tanggal 1 bulan 3 tahun 1858 poe Sabtu isuk-isuk. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Bus nu ditumpakan ku Priyadi harita geus sababaraha kali rintakan eureun-eureunnan, eureun deui teh lain lantaran mobilna mogok. Lain ieu mah pangna kitu soteh bane bae loba panumpang-panumpang nu tarurun atawa nu naraek nu mararegat di sisi-sisi jalan. Sakedeung reg teu lila gerung maju deui, reg deui, pek maju deui. Kitu jeung kitu bae saja jalan, tapi manehna teu aral teu sing da puguh sasatna kaubaran ku tetenjoan kaalusan alam, ku pamandangan nu sing sarua endah sing sarua payus sakur nu katembong di saparat-parat jalan. Gunung-gunung nu ngalamuk paul jeg jaksa nu keur ngabedega bari teu weleh neuteup. Pasawahan anu makplak lir alkatip buludru warna hejo nu diamparkeun rubakna satungtung deuleu. Kitu meureun dina dongeng Aji Saka teh nu kungsi kumanehna dibacana keurna di SR keneh. Katenjona kumatak waas paselang jeung pilemburan nu tingrung gunuk curcorna cai katut pangeusi lembur-lembur. Pangpangna para mojangna pikeun manehna mahal nu ngarupakeun hiji kaharmonisan dina tetenjoanana. Lamun manehna jadi jelema jegud geus tangtu di tempat eta manehna geus nyieun pila nu hade nu matak urui batur. Tapi na nyaeta atuh ari lamun mah ngan saukur lamun ngalamun sanajan hayang boga satelit salima-lima ge atawa hayang kabentang mas atawa hayang jadi presiden upamana gampang nu bangga teh ngalaksanakeunana buktina jadina. Subuh-subuh manehna indit di Bandung teh muru isuk ngarah engke dina datang ka Subang, kota nu ditujuna teh teu kaberangan teuing. Ngarah salse ongkoh ari gancang datang ka tempat nu dituju mah reka mana oge rine. Dina beus manehna kabagian bangku katilu ti hareup pangsisina beulah kenca. Demi maksudna Priyadi pangna harita nyaba nyaeta rek ngalongok nu jadi paman katut bibina. Pedah geus rada lila tepat tepung bakal ngendong meureun sapeuting mah da isukna poe Minggu poe pere. Jeung sakalian manehna teh rek ngebejaan ka emang katut bibina yen nu jadi kolotna dina bulan hareup rek boga karya nu datan yayat adina nu pangleutikna. Malah keta ari sabenerna mah khusus pikeun dirina wungkul nyaeta aya hiji hal nu maha penting pikeun dirina. Hal naon eta anu cek hatena penting pisan teh taya lian iwal tirek nepungan nu geus saminggu lilana pajauh jeung manehna atawa urang sebut we atuh rek neang ikah bebenena nu geus saminggu nyelang heula mulang ka Subang ka lemburna sorangan. Duh kangaranan ka kabogoh mah atuh dina teu padeuketna sakedeung ge karasana teh kudu boga hadas sok asa lila malah sok kolebatan asa dina panon bae pajauh meusan ge. Ieu deui geus aya mingguna paanggang teu patepung. Priyadi teh dina batin-batinna mah nya kitu pisan garetek hatena sarta eueuh di anu kagambar ku lelembutanana iwal ti ikah buah atina. Di hareupeun pasar Lembang beus rada lila eureuna kasempetan eta pikeun Priyadi barang beuli oleh-oleh. Engkol jeung lian-lianna borowoun urang lembur teu dimomorekeun beus mangkat deui. Ari sanyana mah ti samemeh indit ge hate Priyadi geus boga rasa tugteg teu pararuguh ratug tapi naon sabab pangna kitu kumanehna henteu kaharti jeung teu udi make kahariwang ieu atawa panghalang. Malah mah mata krungsing lamun manehna teu jadi indit tina hatena kumjot sono hayang patenjo nyawana kumalayang ka ikah jung junanana. Cicenang salah sahiji ngaran tempat anu ayana di antara Bandung jeung Subang, jalan ka Cidamuduna lebah dinya teh lain mudun deui malah nutug
pibasaeunana oge pudunan Cicenang memang kasohor ti Lembang kadinya antarana ngan saukur sababaraha kilometer bae ti jauh. Beus nu ditumpakan Priadi harita geus meh anjog ka eta tempat memang pelebah Cicenang teh sering pisan kacatur ti awit zaman Jepang mula kuritna kurumpilna. Leuweungna geuman mata keeng tariris mata krisi karasana di pelebah dinya teh. Maklum ku kitu teh mah da puguh ge di tengah-tengah leuweung geledegan sakuriling bungking teh ngan leuweung jeung leuweung wungkul. Hatena Priadi ngadadak milu jadi geuman darasaanana lalawang asa malaweung kareueung eueuh kaludeung risi asa maot hinis. Nah ieu teh pangrasa hate manehna wungkul kitu. Kumaha ari hate batur, hate supir, hate kenek, hate kondektur, jeung hate para panumpang sejenna boa-boa henteu maranehna mah. Tapi na beuh teu kanyahoan deui dina waktu manehna keur ulang ngalamun kitu ujug-ujug cekit mobil nu ditumpakanana teh direm pohara manehna ruasna. Aha beus make direm teu pupuguh mangkaning di tempat nu sakitu hara-haraeunana di jalan nu mudun jeung di tengah leuweung luang libung. Hatena tambah ratug pangacianana kabor sarta pohara ruaseunana kagetna barang sidik yen di tengah-tengah jalan teh ting jelung kiring tangkal-tangkal kai kina jeung kai sejenna jalan jadi kapendet jeung Masya Allah tina rungkun-rungkun ting pucung hol gorombolan-gorombolan nu dipikarisi teh horeng tangkal kai nu maralang teh dihaja dipasang-pasangkeun ku manehna sangkan mandag. Semua penumpang turun, ayo lekas, cek salah seorang gorombolan nu nurutkeun taksiran tinang tu manehna teh nu jadi pamimpinna. Jeung sakabeh nu tarumpak beus teh tarurun taya saurang nu teu ngadegdeg nenjo congo bedil sater-teren. Gorombolan aya ratusna kalawan samakta pakarangna mobil-mobil sejen nu geus kacegat harita geus jadi opat jeung beus nu ditumpakan Priadi teh. Puguh we ngajadikeun hiji kasempetan gede pikeun gorombolan ngeduk kakayaan haram. Haram leuwih ti haram, dolimna leuwih ti jahanam. Sakabeh panumpang taya nu teu gemper teu beda ti panumpang-panumpang mobil nu tilu deui nu geus ti hareula taruruna kusabab ti heula datangna. Kumaha Priadi? Tong dicaritakeun deui ka kaweuranana. Dina pikiranana geus taya harepan bisa mulang. Mulang kumaha? Sulit sing sarwa sulit. Taya peta dirina bisa nyalindung kajaba ka Gustina. Semua penumpang bus harus mengangkut barang-barangnya sendiri ke sana. Bari nunjuk sinu ngomong tadi teh marentah ka para penumpang bus sangkan mawa barang ke tengah leuweung. Hei Prawiro, selesai pekerjaan ini sekalian mobil yang ada dibakar. Baik Pak, cek nu disebut Prawiro teh. Tar aya suara bedil di beh kaler. Allahu Akbar, Allahu Akbar, cek dina hate Priadi. Las manehna asa poek bumi alam asa ngimpi da lain barang nenjo tilu korban di antarana dua supir bus ditembak mati duka naon sababna. Tar deui salian ti tilu korban eta saha deui jalmana nu ditembak mati manehna teu pati tengat beroraah luak liuk da puguh tambah ketir jeung risi malah manehna teh asa geus teu hirup rarasaanana mah geus jadi babatang jadi mayit cara nu tiluan. Sajeroning manehna mawa babawaan teu oleh hatena ceurik muntang ka indung muntang ka bapa jeung ka Gusti nu Maha Adil jeung kawasa. Ti tukangeunana tilu congo bedil geus nampe mun beledag teh tangtu manehna teh harita kumaha boa. Priadi tanget yen di antarana panumpang-panumpang teh aya sababaraha mojang nu dibawa ka leuweung kaniaya pisan. Lain bangsa urang bae tapi aya bangsa sejenna nu geus teu walak kaya deui aya dina congo bedil kaniaya teuing. Saja jalan Priadi teu oleh sasambat ku teu nyana yen bakal aya kajadian kitu. Dumeh horeng ari kadar, horeng ari nasib ku teu disangka-sangka. Duh Gusti nu Maha Suci. Jeritna para mojang nu diboyong ka leuweung nambahan ngerikna hate Priadi mireungeuh mojang-mojang sasambat. Sakedapan manehna lir cerik getih jadi inget ka ikah panutanana. Keur kumaha ayeuna manehna teh?
nenjo awewe kolot pikarunyangan mawako pada bari ceri kerawah riwih. Ras manehna ingat ka indungna nu teu woleh mikanya nu tanpa tungtung masih aya keneh di kieuna. Ras deui manehna ingat kanu jadi bapana ka dulur-dulurna jeung ka lemburna. Duh mak bapak hapunten sadaya kalepatan abdi, ayeuna abdi kengeng cocobi. Duh kakak katut adik-adik katut adik-adik kabeh duakeun kuring sing salamet. Duh ikah nu kaya kieu mah kakak teh ipis pangharepan kana bisa mulang ka lembur. Upama kajadianana kitu tangtu si kakak moal tumuluy bisa mikanya ka anjeun. Kitu deui bakti ka kolot kakak sorangan. Mugi-mugi mung Gusti Pangeran anu tiasa nang tayungan umat nu keur tunggara. Mugi-mugi diri abdi kiat nampi ieu cocobi sareng mugi disalametkeun pileuleyan. Duh panutan ati bisi urang teh dikersakeun patepung deui pileuleyan tamat cenah pamirsa Winarya ART Subang. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.